barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana patepang dangu di sareng dongeng ti barayakita.com. Masih dina judul Paguron Tepas Sunda yasana Kang Heri Supriyadi. Ayeuna majeng ka seri 33. Sumangga kaparayun sadayana anu teu acan subscribe lajeng like komen mangga diantos oge notifikasina semon di hurungkeun supados saban dongeng kahaturkeun tangtos aya bewara ka kaum dangu mitra baraya sadayana. Nyangakeun wilujeng ngadangukeun dongeng-dongeng ti barayakita.com. Keneng mana nyaho kuring aya di dieu ari eta saha Tanjang Pringga ditungtungan ku ngarered ka Nyimas Kananga. Diajak ku Aki bingung uing oge. Aki bet nyahoeun yen uing keur neangan maneh. Ieu teh Nyimas Kananga pi pamajikaneun uing. Pi pamajikaneun? Enya, pagetu uing rek kawin. Ngahajar neangan maneh teh disagigireun kuring sono teh bari rek ngondang maneh. Sangkan datang dina waktuna. Meme kalambur teh kuring ka Cisasra heula. Cek bapa maneh mah cenah ka babakan ledok nya disusul wae. Waduh, kumaha tuh? Moal bisa datang ari kuring mah. Naha? Keur guguru heula. Oh, Aki ieu teh guru maneh. Jang Pringga ukur ungek lumayan lila jaga satria ngawarangkongna jeung Jang Pringga katutua haji. Sakepeng wahaji jeung Jang Pringga mah dibarengan ku luak lieu karohangan dapur nyaritana teh. Segelusieun kadengeun ku nuker anteng nyeun wajid. Bangsat, aya bangsat. Kadenge aya warga anu kekeleueuhan. Jang Pringga curinghak gancang cengkat tina diukna. Cicing reka mana? Wahaji ngeureunkeun lengkah Jang Pringga. Pade mantosan warga atuh, waji. Cicing, keun weda keur aya nu ngudag. Bilih sanes lawaneun warga, waji. Cicing, cek wa cicing tah. Beunang geuningan, cek wa haji deui. Ari Jang Pringga jeung jaga satria sarta Nyimas Kananga mah bati kurang kerung ngadenge kecapan wa haji samudaya kitu teh. Siksa euy, hidup nang wati. Hawar-hawar kadenge loba warga anu pating keleuweuh. Anu nanakeun geus kacerekna bangsat. Jang Pringga jeung jagat satria sarta Nyimas Kananga mingkin hulang-hulang deui sabab wahaji ciga anu nyahueun kana sagala perkara tanpa kudu indit ti imahna. Mitra kaum dangu tina hasil wangkongan antara jagat satria Jang Pringga katutua haji antuk nama benang kamupakatan yen Jang Pringga rek datang dina mangsana hajat kawinan antara jagat satria jeung Nyimas Kananga. Anu tangtuna oge kalayan kasanggupan ti wahaji dari Jang Pringga mah can bisaeun init-initan sorangan ke alam goib. Asa nama jagat satria oge siga anu cangcaya kana kemampuan wahaji teh. Tapi sangeusna dibuktikeun mah jagat satria jeung Nyimas Kananga nepi ka marolohok mata simeuteun. Hapunten sanes kirang sono Aki. Abdi kali Nyimas Kananga sejak amitan wae ayeuna mah. Bili melangeun anu janten sepuh napi bejoeun abdi ari lami-lami teuing mah. Cik jagat satria jadi mikin ajri ka wahaji teh. Sangeusna nganyahoankeun saeutik tina kamampuhanna mah. Nya, jung ayeuna mah geura mulang. Mohon Ki. Da,
Uing rek mulang heula omat datang dina waktuna nya. Jagat Satria neutup sobatna. Nya, meni bawel. Tema Jang Pringga ditungtungan ku nyerengeh. Sanggeusna sasalaman Jagat Satria jeung Nyimas Kananga robah wujud jadi cahaya beureum. Anu saterusna mah ngablesat ninggalkeun Wahaji jeung Jang Pringga. Anjung we ari hayang nempo mah. Wahaji ngararet ka Jang Pringga. Wahaji mah uninga wae. Mohon atuh abdi bade ka bumina pakuweuh heula nya Wahaji. Tema Jang Pringga disagigireun rasa helokna. Alatan Wahaji anu siga geus nyahoeun kana eusi hatena. Nya, tapi di dieu we sare mah tong di Jang Wahyu atawa di Jang Ridho. Mohon Wahaji. Sanggeusna amitan deui, Jang Pringga ngagedig deui muru imahna ku Wusuhat. Ari Wahaji mah saditinggalkeun ku Jang Pringga teh malah hulang-hulang. Sorot matana siga anu keur jararauh paninengan. Bagja teman saupama bisa panggih deui Nyai. Asi jeung tresna akang moal luntur ka hakan umur. Moal laas ka hakan zaman hampura. Akang rumah tangga deui lain niat hianat. Tapi baheula mah sangkaan akang Nyai teh geus tinggal ngaran. Wahaji gegerenengan sorangan. Cai harang dumadakan ngalintung dina matana berbae geus teu bisa ditahan-tahan ngalemereh mapai pipi peotna. Astagfirullahalazim. Wahaji ciga anu reuwas. Kudiang Wahaji cengkat anu saterusna mah guragiru muru rohangan dapur. Di dapur kasampak pamajikanana keur nyegrek bari ngarengkol. Cangkang jagong keur mungkus wajit patulaya balas katincakan. Hampura Nyai. Cik Wahaji ditungtunganku niup beungeut pamajikanana. Pamajikan Wahaji nguliat bari babatek. Atrapisan siga anu bingung alatan lulungu keneh. Red kana cangkang wajit anu pabalatak. Red kana katel anu ditagogeun dina hawu. Wajitna geus semu garing sarta kaambeu rada bau tutung. Ari kami kasarean. Cek pamajikan Wahaji dibarengan ku gigisik. Nya, ari sugan teh geus angeus. Halayeng, jaba geus teas deui. Pamajikan Wahaji guragiru nyuk cai tina gayung anu maksudna mah rek nyayan deui piwajiteun. Isukan deui we Nyi. Anguran mah geura sare. Diisukan mah atuh ngabatu cicing we lalaki mah da moal nyaho. Mitra kaum dangu cag Wahaji sareng bojona anu nuju ngobrol ngeunaan wajit di dapur. Ana urang heula nyawang ka tempat sejen. Teu nyangka geuning neng wati teh luhung elmuna euy. Sede kuring oge teu nyangka sacongo buuk. Incuna bokowe teh. Enya meureun. Tapi da sakanyaho kuring mah ku Wusuhat mah teu bogaeun incu. Kitu di antara pating kecewisna wangkongan warga. Geuning aya Jang Pringga irah ka dieu Jang. Meuting di imah mamangnya. Kamari dia dagoan diteang ka imah Wahaji oge cenah mah geus balik. Cik saurang lalaki sanggeusna noel Jang Pringga anu teteh la eta lalaki teh tayalian ti Kang Wahyu. Mang Wahyu, mohon hapunten Mang. Teh acan wartos ka sepuh kamari mah bade lami-lami ameng teh. Oh, ayeuna meuting di imah mamangnya. Sanes waktos we Mang. Ayeuna mah bade ngawangi heula di Wahaji. Aya urusan naon? Siga anu poara pentingna ka Wahaji teh. Nyuhunkeun ridho ti jalmi anu tos sepuh we Mang. Dupi anu jenengan neng wati teh saha? Panjang carita nama ga. Engke deui we nya. Jang Pringga ukur ungeuk teu bisa maksa. Warga nu geus nyaho yen di dinya aya Jang Pringga. Teu serikna dodongkoan larengku pohara ajrihna. Dasar area oge geus nyarahoeun ka Jang Pringga. Saurang jajaka anu kungsi jadi bahan kacapangan jalma rea atuh ku Wusuhat anu karek nyahoeun aya
ayajang pringga gura giru ngabagiakeun kalayan pohara pisan daredehna. Ari Kang Wahyu mah teka jongjonan milu ngawangkong, malah gura giru mantuan warga ngagorotong 2 bangsat anu geus dina kaayaan kapiuhan rek diasupkeun kana karangkeng. Anu tangtuna oge sanggeusna aya parentah ti Kusuhat, hayu ka jero da lain jeung sasaha. Kusuhat setengah memaksa ka Jang Pringga anu saeuh barakali mugan mangsa diajak asup ka jero imah. Nya ka dieu ga deket lawang panto seorang lalaki tayalian Kang Ridho ngagupay ka Jang Pringga. Tuh Jang Ridho oge aya, hayu buru ka imah. Sanggeusna dipaksa mah antukna Jang Pringga oge daekeun asup. Di jero imah kasampak aya saurang wanoja anu tayalian Neng Arin. Keur alewoh mangsa meunang panalek ti warga. Jang Pringga pohara ngagebegna mangsa padu teuteup jeung Neng Arin teh. Lingi di lemur ieu. Neng Arin oge sarua ngagebegna mangsa nempo Jang Pringga teh. Kusuhat jeung warga anu keur aya di eta riungan jadi rutret ka Neng Arin jeung ka Jang Pringga. Ke geuning siga anu geus wau. Kusuhat kurang kerung. Kantos tepang we ki. Ari jenenganna mah teu acan kenal abdi ge. Tempas Neng Arin. Siga anu geus geunah dewe nyebut aki ka Kusuhat teh. Oh. Ieu teh incu bapa Jang. Ngaranna Nyiwati. Tah, Nyai, ieu teh Jang Pringga jajaka anu kungsi jadi pahlawan anggone nentremkeun lembur tina kajahatan jeung kasarakahan komplotan rampok anu dipimpin ku Babah Dekok. Mangsa welasan taun anu geus katukang Kusuhat ngawanohkeun. Gebeg. Pohara reuwasna Neng Arin mah mangsa ngadenge katerangan samodaya kitu ti Kusuhat teh. Tapi teu keheul ari ayeuna mah da dirina we geus nyaho yen Babah Dekok mah lain bapana. Alatan sieun katohyan Neng Arin gura giru nyumputkeun kareuwasna. Janten ieu teh tuang putu. Jang Pringga neuteub Kusuhat kalayan paneuteub siga anu satengah teu percaya. Nya incu bapa iraha ka dieu teh acan lami pakubu. Tema Jang Pringga teu balaka. Mitra kaum dangu cag heula kayaan di bumi Pakusuhat anu keur ngagarimbung pinu ku warga. Urang samper heula di wewengkon pileuweungan anu kawilang anggang ti lembur babakan ledok. Di antara raingna sasatuan peuting hiji jirim anu tina dedeg mah geus bisa dipastikeun saurang lalaki. Leumpang kalayan antare dina belebegna kayaan peuting di jero pileuweungan. Lengka eta jirim lir anu teu kapangaruhan ku poek kayaan. Reg eta jirim ngeureunkeun lengkahna. Sanggeusna manggih palataran anu rada negla, gek dina batu anu aya dina eta patempatan. Hapunten abdi nini, gerendengna eta jirim lalaki. Ragampang eta jirim lalaki nyokot barang anu diselapkeun dina cangkengna. Burisat. Eta barang anu tetela hiji kujang beburisatan ngaluarkeun cahaya hejo jeung cahaya bodas. Sret. Kujang depesat tina serangka na buri nyai. Cahaya mingkin gempur nepi ka nyaangan beungeut eta jirim lalaki anu tetela geuning Janggandi. Anu kungsi rerejengan nyupri pangarti jeung Neng Arin. Ti Nini Ati. Jung Janggandi nangtung cung ngacungkeun kujangna. Paneutupna museur kana hiji tangkal gede anu lumayan jauh ti tempat cicingna. Celep, Janggandi nancepkeun kujang kana taneuh. War suruk. Cahaya hejo anu biji tina eta kujang nyuruk. Lir nurus bumi, muruh kana tangkal anu keur diteuteub ku Janggandi. Brak. Tangkal kai anu kakeunaan ku cahaya eta kujang dumadakan beulah jadi 2. Anu saterusna mah ngadorok-dok runtuh rata jeung lemah. Gretek. Eta tangkal kaduruk sineuna ngabebelah nepi ka nyaangan sabuleureun eta patempatan. Aing moal aya nu ngelekeun ayeuna mah dagoan Kakang Arin. Anjeun bakal taluk sarta bisa kapimili ku Kakang. Jangan diseuri siga anu ngeunah pisan. Sret. Jangan nyebut deui kujangna cung diacungkeun ka awang-awang. Anu saterusna ditujukeun kana tanggal kai anu keur ngabebelah. Warhus. Cahaya hejo semu bodas muter teu beda jeung angin puyuh sarta ngalurkeun hawa anu kacida ti isna. Warhus.
eta cahaya ngebulen tangkal anu keur kaduruk. Pas dumadakan seuneu anu keur mejeuh na ngababala langsung pareum sapada harita. Pareum jeung ruhak-ruhakna. Janggandi lelengakan siga anu sugema pisan. Mitra kaum dangu sanggeus aya kana sawatara kedapan cep sepi jempling kayaan di sabeureun eta patempatan. Paroek deui gaang cicir jeung sasatuan peuting anu sejena anu tadi kungsi eureun alatan kagareuwahkeun geus mimiti raeng deui muji Sang Hyang Widi. Suhat pamajikan anak katut warga anu karek nyaho kana ajen wawasen Neng Arin anu geus mampu ngalumpuhkeun dua bangsat kalayan ngan ukur dina sageprakan. Pohara ngajerenghokna sabab teu nyangka wanoje pantaran Neng Arin anu ilaharna keur meujeuhna resep dangdan tetela nyangking kemampuan ilmu bela diri anu sakitu luhungna. Iwajang pringga anu katemponan teu nemongkeun kaheran teh sebab samemehna oge dirina mah geus kungsi nyaksian kecepatan gerak Neng Arin mangsa paambrok di hiji pileuweungan. Hapunten sanes kirang sono lami-lami teuing mah wah haji bilih ngantosan. Jang pringga rutret ka pribumi jeung kanu sejena. Atuh buru-buru teuing jang padahal mah keun bae we meuting di dieu oge. Isukan ku bapa dibejakeun ka wah haji. Tema ku Suhat siga anu betah keneh ngawangkong jeung jang pringga. Mohon aa mending oge ngawengi di dieu. Neng Arin milu ngengklokan. Teu wantun ari tos janji bade monok di wah haji mah sanes waktos we abdi bade ngahaja ameng ka dieu. Nya jeung atuh ari kitu mah. Disirek mawa opak atawa bugis atuh kop we da loba di dieu mah. Ah teu kedah atuh nuhun Pak Kuwu. Karesan di wah haji oge aya teu bisa ngahalang-halang deui ari jang pringga keukeuh dina pamadeganan nama. Sanggeusna sasalaman ka pribumi katut warga anu masih keneh area di dinya, leos jang pringga ninggalkeun imah ku Suhat. Dianteur ku puluhan paneuteup anu nembongkeun kareueus sarta karesepna. Sanepina ka imah wah haji, kasambak wah haji keur ngajentuh di patengahan. Hapunten pisan wah haji teh nuju ngantosan abdi. Jang pringga sanuk-sanuk. Ah henteu keur hayang ngadawung we. Dupi emak ka mana? Ke sare. Beunang bangsa teh taroskeun we ka manah wah haji. Tema jang pringga bari gek diuk pahareup-hareup jeung nu boga imah anu kiwari jadi guruna. Ngadenge kekecapan jang pringga samudaya kitu wah haji mah ukur nyarengeh nembongkeun huntuna. Alungan kari sababaraha siki deui. Jaga oge insyaallah hidup bisa. Ngan keukeuh sagala rupa oge aya watasna. Nu penting mah syukuran wae anu geus aya. Nada pidoana wae ti wah haji. Tema jang pringga ditungtungan ku heuai. Hanjung atuh geura sarekeun ari geus tuluh mah. Mohon wah haji tos teu kiat ieu teh. Sanggeus amitan jang pringga ngolongyong ka pangkeng anu samemehna geus disaegikeun pikeun dirina. Pak Haji oge ari jang pringga geus ngampih mah pipilueun ngoloyong ka pangkengna. Sanepina ka kamar jang pringga mah teu langsung sare malah nyileuk neuteuk langit kamar. Sawangan ngacacang nemongkeun pating kolebatna gambaran Neng Arin, seurina, rinatna, gurak-gerikna. Ucang ange wae dina kongkolak matana. Nah bet kieu gerentos hate jang pringga siga anu bingung ku pangrasana sorangan. Cirining bogo anu kitu teh ceuk wah haji ti kamarna anu pagigir-gigir jeung kamar anu deusian ku jang pringga. Kebeg jang pringga pohara reuasna sok sanajan wah haji ngomongna lalaunan tapi karasana ku jang pringga mah asa ditompokeun pisan kana ceulina. Gancang jang pringga merongko bari mamaner sarung anu dibelenkeun kana awakna. Nah nya kitu aing teh bogoh ka Nyewati. Ah asa kupiraku. Cek gerentos hate jang pringga deui.
bari satekah pola ngusir gambaran yang arin anu terus-terusan ngalangkang dina sawanganana. Wanci beki nyedek ka tengah peuting warga lembur megeus kabeh tali brasare dipepende ku reangna sora jangkrik anu patemalan jeung sora babence. Dina wanci anu saruan ini ati mah masih keneh ngajentul yang harupan ruhak durukan anu teu jauh tina bibir guha. Sian dipake teu bener we eta pusaka teh. Komo lamun kapangieun bubuk rusiah nama. Mantak nyangsarakeun hirup batur. Saumur umur gani. Nepi ka nekat kitu atuh ari maneh. Kunaon ari hidup teh jang. Dararasaan mangatikan didik teh asa geus bener. Gerendengna nini ati kalayan nembongkeun paroman anu pohara ku ciwana. Ari anu keur dipikiran anaku nini ati nyatana janggani harita keur ngagebra dina luhureun batu aya di sisi pileuweungan anu peranana teu jauh ti lembur Cikampak anu paenteng-enteng jeung lembur Cikuya. Buntelan leutik jadi gaganjal sirah janggani teu jauh di tempat sarena janggani pating juringkang opat jirim anu lempangna semu gagancangan. Sagala rupa kudu apik ulah nepi ka kacara keluarga. Cik anu lempang pangheulana kituna teh bari teu kungsi ngeureunkeun heula lengkahna. Siap Kang Oting. Siap Kang Oting. Tembal anu nuturkeun ti tukangeunana anu tetela geuning eta anu ngalabring teh tayalian si Oting jeung balad-baladna. Mingkin lila lengkahna si Oting sabalad-balad mingkin ngadeuketan batu anu keur dipake sare ku janggani. Tuh, tempo euy. Si Apoy anu kebenaran ngareret ka pelebah janggani guda giru ngabejaan balad-baladna. Lumayan gaya-gaeleun. Si Oting nembongkeun ke bunga siga anu keur mangisi umbulan anu keur meujeunna beuka. Kalayan make basa isyarat si Oting marentakeun dua baladna sangkan nodongkeun gobang kana beuheung janggani anu keur tibra. Teu talangke setengah kakatayepan dua balad si Oting ngadeuketan anu keur sare. Sret. Nu saurang mesat gobangna anu saterusna dipake nodong janggani ngarapisan kana beuheungna. Hodang sia bebel. Nu saurang deui ngaguyah-guyah awak janggani. Janggani ukur meletekeun matana anu saterusna mah peureum deui siga anu lain keur yang harupan bahaya. Hodang sia teh goblok. Buk buk. Wah, badau. Dua belah si Oting jeung si Apoy ujug-ujug pating garoak. Disusul ku awakna anu pating jarengkang sarta pating gerbut ninggang lemah. Waduh, lain jalma sambarangan euy. Si Oting ngareret ka si Apoy. Kudu kumaha tuh? Kodaran we tuh man. Si Apoy ukur ungeuk, tapi mana geuning geus mangkelukna oge. Si Apoy kurang kerung nempuan kana luhur batu. Ieu aing mah kep teu kanyahoan ti anggana. Ujug-ujug geus aya anu nekuk kana punuk si Oting jeung si Apoy. Si Oting jeung si Apoy pohara leuwasna. Mingkin ngebeg deui wae sabab sakumaha gedena ngarahkeun tanaga. Si Oting jeung si Apoy keukeuh teu bisaeun malikeun awakna. Alatan tanaga anu keur nyekelan punukna pohara rosana. Jolong-jong bruk si Apoy jeung si Oting nyaluk suruk nyium tanah garing. Mangsa disuntrungkeun kuno tadi nekuk punukna anu tetela janggani. Rek naon sia ngaganggu aing. Janggani ngajega bari muncereng. Ampun Den. Si Oting ngoneal bari saterusna acong-acongan nyembah ka janggani. Sabab maraneh geus wani-wani ngaganggu aing, wayahna maraneh kudu malodar. Janggani nyingsieunnan. Ampun Den. Ampun. Kuring daek jadi balega Aden asal ulah dipaehan. Sagedapan mah janggani ngan ukur hulang-hulang nyeh seuri sorangan. Ari kitu mah timiti ayeuna maneh opatan kudu jadi balega aing. Janggani ngabagi teteupna kanu keur pupuringisan. Siap Den. Si Oting acong-acongan nyembah janggani. Dituturkeun ku si Apo sarta dua baladna. Janggani seru ngasrenge bari ungut-ungutan. Maraneh boga pangcicingan. Janggani rutret deui ka si Oting jeung tilu baladna. Aya Den. Si Apoy anu nemalan. Alus. Di semet ayeuna pangcicingan maraneh dikawasaku aing. Hayu bawa aing ka pangcicingan maraneh. Nya Den.
mangga tema si Oting siga anu kapaksa. Geus kitu mah bring si Oting sabalad-balad arah supleui ka jero leuweung dituturkeun ku Janggandi anu leumpang pang paneurina. Mitra kaum dangwan Cirumangsang palompoe geus karasa panasna, buuhan geus asup kana usum halodo. Di sisi peleuweungan dina jemprakna batu gede anu kayuhan ku ngaroyomna dahan caringin, Jang Pringga saregep pisan ngaregepkeun pitutur Wah Haji anu jadi guruna. Tah kitu. Al-Qur'an anu 30 juz teh dikumpulkeun dina Al-Fatihah. Dina Al-Fatihah dikumpulkeun dina bismillah. Dina bismillah dikumpulkeun deui dina huruf ba. Minangka huruf anu ngamimitian kalimah bismillah teh. Dina huruf ba dikumpulkeun deui dina titikna. Titik eta anu balukarna jadi sumber. Nepi ka ayana kantetan ayat-ayat nepi ka ngawujud jadi mangpuluh-puluh juz. Sarta ngajirim jadi Al-Qur'an. Balikeun deui kana diri jeung ka alam, eta kabeh oge teu jauh beda jeung perkara anu tadi ku geus dijentrekeun. Jadi kudu nepi ka kapanggih, nepi ka titikna enggoning mikawano jati diri anu sajatina teh. Ceuk Wah Haji rada panjang lebar. Jantan mong sakitu Jang Pringga ngawani-wani nyarita. Eta mah karek garis badagna anu sajatina mangan ukur diri anu ngarti. Kitu oge saupama geus kapanggih teu bisa diungkarakeun ku basa. Da moal aya ungkaran anu bisa ngajentrekeunana. Kapanan disebutna oge Rusia, uwa mangan saukur mere gambaran wungkul. Susuganan aya kelemengna. Sumohun Wah Haji sakadikna abdi teh rada ngartos ayeuna mah hatur nuhun kana sagala pituturna. Doakeun abdi supados ti nemu sareng kasalamatan di dunya kali di akhiratna. Jang Pringga pohara ajrihna. Teu kudu dipenta perkara eta mah Jang. Malah mah didoakeun pisan ku uwa. Ilmu hidup mah sing leuwih ti uwa. Ari Wah Haji piraku murid ngaluhuran guru. Kieu Jang. Uwa mah teu rumasa ngaguruan hidup. Uwa mangan saukur nepikeun pamanggih anu kungsi kaalaman ku uwa. Uwa mah anggap we batur ngawangkong. Sabab sabenerna guru mah geus aya dina diri unggal manusia. Ngan peda ari kalolobaanana jalma mah henteu saladar. Abdi mah tetep miguru ka uwa teh. Dina hartos nyonto kasolehanana. Kailasanana serang sifat-sifat saya anu sanesna. Tutup Wah Haji lalepisan nutup Jang Pringga anu keur nyarita. Reueus jeung sugema atrapisan dina paromana. Hidup mah bener-bener beda. Umur ngora keneh geus gancang artina kana perkara anu karalieu. Cacakan uwa mah baheula boro-boro jeung kieu deui Jang. Hawa tingkatan ilmu teh aya 3 rupa. Tahap kahiji sok hayang nyombongkeun diri. Pada geus loba Rusia anu kapanggih tur narembongan. Tingkatan kadua ngajadikeun diri jadi tawadu. Hanap asor DP kasasama. Sabab geus nganyahokeun saha anu sabenerna ngawasa ilmu. Tahap katiluna diri teh bakal ngarasa leutik. Taya naon-naonna da geus kapanggih nepi ka titikna. Nganu mata keran teh alhamdulillah uwa mah teu manggihan kasombongan dina diri hidup mah. Masih karek asup dina tingkatan kahiji oge. Perkawis eta mah abdi diomat-omat pisan ku Ki Dagar supados teu nyombongkeun diri. Sangemna teh rek naon nu disombongkeun. Dala anu kaluar tina liliangan oge gareuleuh kabeh. Ewa tina hate anu bersih keluarna anu harade mah. Jeung dina hate anu bersih eta eueuh saeutik oge kasombongan. Kitu ari sanggem Ki Dagar mah. Bener pisan Kasep. Tempas Wah Haji dibarengan ku ngemeng Cimata.
Cimata kareus jeung milu ngarasa bagja ka jajaka anu keur aya di hareupeunana. Jantan rupi nama jang beringat tekebat nyaritana sabab Haji kaburu ngantalkeun curug kana bibirna. Minangka isyarat sangkan jang pringa eureun nyaritana. Jang pringa mah bati kurang kerung neuteup anu jadi guruna. Acara kawin lan babaturan hidup geus rek dimimitian. Hayu buru urang ka ditu. Ceuk Haji dibarengan ku ngajewang pigelang jang pringa. Mitra kaum dangu karek majang pringa ngab merek nyarita ujug-ujug seot. Kerasa pisan awakna lir anu kasedot ku hiji kakuatan anu pohara rosana celeg. Nganu ukur sakadet netra dirina geus aya di antara anu ngagimbung serta harengheng ku sora ralamean. Tetela dirina geus aya di pelataran karaton kerajaan Kidang Murkala. Sakadapan mah jang pringa ukur ngahuleng sabab ari mangsa dibawa ku jagat satria mah ti alam manusia ka eta karaton teh nyorang heula lalampahan anu lumayan lila. Sok sanajan ari rarasaan mah bari ngablesat ka kalayangan. Aya tamu agung, aya tamu agung. Saurang ponggawa ngagorowok. Cep, sore tetabehan ngadadak eureun. Kabeh paneuteub manco ka Haji jeung jang pringa. Anu ngarendeng di antara ngagimbungna rahayat Kidang Murkala. Kabeh bangsa jin rengkuh ngahormat ka Haji jeung ka jang pringa. Bagja kacida kaula kasumbingan bangsa manusia anu sarae manahna mangga dihaturanan linggih caralik dina panggung. Raja Lius ngabagiakeun kelayan pohara darehdehna. Nu keur ngagimbung nyalingrai mere jalan. Sangeusna rengkuh pikeun ngahormat ka rahayat jin anu ti dongko-dongko ka dirina. Haji ngagandeang meru panggung dituturkeun ku jang pringa. Sanepina kana luhureun panggung anu pohara badagna Raja Lius pamajikanana jagat satria jeung Nyimas Kananga katut sakabeh abdi dalam kerajaan pating poyongkod sasalaman ka Haji jeung ka jang pringa. Tutut gunung keong reuma sumangga gerage calik sumangga mah gerage calik. Raja Lius ngahaluang make wana tembang nita diuk ka Haji jeung ka jang pringa leungeunna pepeta nuduhkeun kursi anu samamehna didiukan ku dirina. Har kapan eta mah kursi raja? Haji rada kerung. Teu sawios gamparan saestuna sarila langkung mulyabatan abdi sadaya. Abdi asa kengeng kahormatan jauh pemisalira kersa calik dina eta kursi. Raja Lius keke memaksa. Nya kajeun ari ridho mah. Temal Haji bari gek dina kursi anu geus dituduhkeun. Jang pringa oge milu diuk dina kursi anu aya di gigireun Haji. Kursi anu samamehna didiukan ku pamajikanana Raja Lius. Raja Lius sangeusna Haji jeung jang pringa dariuk teh teu diuk deui dina kursi anu ngajajar di eta panggung. Malah gek diuk dina amparan alketip warna hejo anu dipapaes ku gambar kekembangan. Nempo pamolah Raja Lius samodel kitu, jagat satria Nyimas Kananga jeung sakabeh abdi dalem jadi pipilueun nurutan rajana dariuk dina alketip hempak merbayaksa. Ari anjeunna naonan diuk mah diuk we dina kursi teu kudu kikituan. Kaula jeung anjeun sarua pada makhluk pangeran. Haji rutret ka Raja Lius jeung ka anu sejena. Sawios gamparan mangga we calik sing raos. Lebe gancang mimitian. Tembal Raja Lius ditungtungan ku ngareret kanu kapeto jadi lebe di eta acara. Teu diengkekeun deui gancang acara walimahan di mimitian. Boh ti pihak panganten awewe poan kitu deui ti pihak kulawarga karaton sarege pisan ngabandungan lumangsungna eta acara. Syah tanya kelebe dibarengan ku rutet ka para saksi. Sangeusna jagat satria jeung bapana Nyimas Kanang ngucapkeun ijab kabul. Syah Haji nyelengkeung pangheulana. Ari saksi anu sejenna mah nembalana teh siga ngahaja mandirikeun maneh. Siga nu teu wani pikeun heulaan Haji. Ker
kabeh sarurak amal-amalan siga anu baru ngapisan. Musik kipati nyelengkeung sarengsena akad dilaksanakeun. Dar gamelan ditabuh mirig sababaraha urang wanoja geulis anu pating rengkenek tari jaipongan ngahibur hayat kidang murkala anu keur pating celebak balake cerakan. Tunah heula kaayaan kerajaan kidang murkala anu keur sarua bunga enggoning ngareurah-reurah hajat kawina jagat satria anu minangka putra mahkota. Urang sampedi kaayaan Neng Arin anu kiwari nganyerek di imahna ku Suhat. Tisapra pangideui jeung Jangpringga Neng Arin jadi minang hulang-hulang. Sekapeung dibarengan kurunya renyu siga anu manggih kalucu. Lain bapana bawa bogoheun ka Jangpringga incu urang teh. Cek pemajikan ku Suhat mangsa nitenan gerak-gerik Neng Arin anu keur sasapu di buruan bari suraseri sorangan. Siga nama daku kami geges kabade tapi keun we tong digareuwahkeun bisi eraeun. Ku Suhat nyarita teh sarua jeung pamajikanana semu dilaunkeun. Sugan we atuh jodoh ari kahayang kami mah saupamana si Wati kawin hayang sinarongkah hajatna teh teu kunaon geus asa kaincu sorangan ka eta budak teh. Panuju nyi sarua kami ge nya apisan keur geulis teh nyaho tata krama rapekan jeung teu nyangka deui elmuna oge kawilang luhung. Pokona mah hade memang incu urang teh top markotop. Pamajikan ku Suhat surasiri bari ngacungkeun jempolna. Ku Suhat mah bati nyarengeh nempo pangolah pemajikanana samodel kitu teh. Mani rapekan Neng. Aya seorang lalaki anu geus aya umuran ngaliwat ka buruan ku Suhat. Tami kesel we atuh Mang. Muli ti mana? Temal Neng Arin ditungtungan ku basa-basi. Ngahaja Neng aya peryogi ka Pakuwu. Oh, karesan itu nuju araya. Neng Arin nunjuk ka tepas imah. Sanggeus amitan antara laki kebat nyamperkeun ka ku Suhat. Ira ka dieu Kang Nana kulawarga calageur, tanya ku Suhat siga anu geus wano. Alhamdulillah Pakuwu, ka dieu teh hayong lepangan incu we. Sono. Oh, sok atuh diukeula nyi. Pangnyeunkeun cikopi karunya. Ceuk ku Suhat ditungtungan ku marentah ka pamajikanana. Ah, teu kendah Bukuwu. Linggih heula ka dieu teh peda katalatahan ku Nyi Ayu we. Katalatahan naon Mang? Ari si Ayu cager. Pamajikan ku Suhat tetulus cengkatna. Alhamdulillah sarehat. Katitipan saur abdi teh. Saurna dinten enjing anjeunna teh bade ka dieu sareng Jang Yaya. Oh, rek jeung salakina nya syukur ari kitu mah. Nuhun nya. Sami-sami Pakuwu. Hapunten we abdi amitan ayeuna tos teu kiat sono ka incu. Ceuk nu disebut Kang Nana ditungtungan ku ngahehe. Ah, atuh buru-buru teuing engke we padahal mah moal ngopi heula. Balik engke we di si Nyai Pakuwu. Dupi itu saha mali geulis kitu. Tanya Kang Nana dibarengan ku nuduhkeun Neng Arin ku pangreretna. Incu pamajikan ku Suhat anu namalan. Incu Kang Nana semu kurang kerung. Lah panjang carita nama. Bisa yang nyahoma iraha dewe ulin ka dieu. Tembal ku Suhat siga anu semu seunggah. Oh, mohon atuh. Abdi amitan heula atuh nya. Kang Nana amitan deui pikeun anu kadua kalina. Geus dinyakeun ku pribumi mah gedig. Kang Nana ninggalkeun imahna ku Suhat. Alhamdulillah geuning si Nyai rek ka dieu. Pamajikan ku Suhat neuteub salakina. Nya, sono kami ge geus lila tu panggih. Tina keritan banget nama. Bet asa mirip-mirip anak urangnya si Wati teh. Cek pamajikan ku Suhat. Kitu nate bade nalak-nalak Neng Arin anu keur anteng nyebutan jukut. Bakat kunya we eta mah meureun, tapi da nya ketang. Eta karang dina pipi katuhuna oge bet persis pisan jeung incu urang baheula. Tapi da ketang geus puguh hari si Wati mah kasang tukangna hirupna oge malah kapanan bogaeun adi sagala anu keur dipaluruhna. Nyakeun we nu penting mah
Hah? Waduh, bau tutong sarium. Pamajikan ku Suhat gancang cengkat. Anu saterus nama gura-giru ngoloyong ka rohangan dapur. Ari ku Suhat mah saditinggalkeun ku pamajikanana teh malah hulang-hulang sorangan. Bari ret deui kaneng Arin anu masih keneh anteng bebersih di buruan. Mitra kaum dangu cag. Paguron tepasuna seri ka-33 urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah urang teraskeun ka seri anu salajengna. Mugia kersa ngantos bae. Hatur sewu nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com